Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asmana Allah subhanahu wa ta'ala anu maha welas tur maha asih. Dina raragami kaeling kanjeng Nabi anu mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipikah hormat, mangga urang saksikan sasarengan hiji tontonan Dharma Kabaret Sunda anu dipargakeun ku santri-santri Al Hasan Kampung Cisereh Desa Darawati, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dina judul Santri Punung. Dicaritakeun dina hiji dinten santri sareng Pak Kiai nuju ngaraji. Hok barudak sameme urang ngaos, urang ada heulanya udak. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka wirdan pawakirdun. Man arisa jalma taraka anu ninggalkeun ieu jalma wiridan kana wiridan pahuwa mangka eta si jalma takirdun ciga monyet. Sok mane rezeki cobaan. Muhun Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka wirdan pahuwa kirdun. Man sing saha jalma taroka anu ninggalkeun ieu si jalma wirdan kana wirdan bahwa mangka eta si jalma takirdun siga monyet. Tong bari melongka urang atuh nyebut monyet teh. Nya naon maneh bet ieu rumah saat bet rumasan Kajigah nu nyindir kot bari melongka urang mah. Tos. Di dieu teh urang teh ngaos saneseureun. Dengekeun. Muhun Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Sok ayeuna mah tos sakieu we ngaosna. Doang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima latana Rabbi alimna laliyan fauna Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarobati lana bidinina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maneh ka mana? Aya naon ieu teh? Naon maksudna tadi maneh nyebut ka urang monyet? Kanan saur Pak Kiai ge cenah saan anu teu wiridan eta teh sapertikeun monyet. Cicing maneh tong pitileun. Gas balik kemana ki? Aing tuh pertama santri ini dia mah. Kak, punungan. Akhirna si eta budak santri anu punung uih kalemburna
kasampak di bumina aya ibuna sareng ibina. Asabarala imah teh duh sapokeun lain. Aya non ari euceul nya. Ari budak ece teh di mana masantren teh? Alhamdulillah budak kami pesantren teh di pesantren Al Hasan, Kampung Cisere, Desa Darawati, Kecamatan Cipatuja. Emang namanya Ce? Dah. Budak orang yang arek masantren di dinya. Di pesantren Al Hasan. Alhamdulillah nya Ce. Ingat ilang kainan ngomongin. Assalamualaikum, ma. Aya naon maneh kan oge saminggu di pesantren teh geus balik deui wae. Tepeta masantrenna. Cek mah oge naon tung masantren mah kalah hamur bekel geus we cicing aya nama di imah sakola sing bener jaga rumah tangga kumaha amun eta mah di palaban kulhu atuh pamajikan teh. Ampunten bi, kot maniki itu nyarios ka para santri teh. Mantap tong pipilun tinggal budak sakola bisa bahasa Inggris budak sakola ka dieu lah. Ayo nyebut ka kabar kira di kumaha. Budak sekolah bisa bahasa Inggris tuh? Bisa. Hok cobaan atau harinya bisa bahasa Inggris mah? You dog. You black. You goblok. Sap. Tuh barisan budak sekolah maci budak santri bisa teh bahasa Inggris. Oh iya dia. Hok atuh buktikan harinya mah budak santri bisa bahasa Inggris. You man, you dog. You cemen, you go. Ning barisaan santri budak santri oge nya. Ya nya tuh bi matak na ulang ngaremehkeun ka barudak santri teh. Sok barudak sakola bisa tuh bahasa Arab. Ari mana bisa teu bahasa Arab? Insyaallah bi tiasa pada bima. Hok atuh buktikan harinya bisa mah. Anna uhibbu ila madrasatu. Gening barisaannya budak santri teh sama teu barisa. Ya nya tuh bi. Atuh ka barudak santri teh ulah mandang sabelah mata bi samaneh balad abi sok kikituan sok anu sok diaromongkeun ku bad ibu teh. Oh nya atuh hampura ibinya. Bi teh sabi. Dia. Sing sareng. Balik. Jiwa happy santri. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Sekian dari penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah.